Saat harapan terdatang, saat kahayang kapungpang, hate ulah rek ngoncewang, da Allah tetep bageran. Balik tapik gerak pikiran, misi aya nu kakantun, syaratna usaha anjeun, eta ciri anjeun iman, atawa harapan anjeun anu dicita-citakeun, bener ukur cek sorangan, lain mungguhna pangeran. Soko momun aprak-aprakan, neangan jang salahkeuneun, pikeun nutup kaaiban, kasalahan diri anjeun, mihape adu anaking, ulah kalah rek suudzon, mitna kudrotna pangeran, da matak nurunkeun